kumaha tugas teh aratos? Atos lagi mah terus dikirimkeun tos dilaporkeun. Terus di Jeffrey. Jeffrey mah Jeffrey. Jaga ke boga eta calon-calon hayang kumaha. Abi mah hayang nu boga tanahnya, tanah teh 15 hektar. Loba-loba teuing. Nya kebayang kan hayang kaya di dieu teh. Urang mah hayang bisa sukses. Urang mah hayang ieu jadi tentara, polisi ataupun karena gaji ya. Urang mah hayang dokter atuh. Naon teh? Nu kieu teh? Masalah sakieu. jaga Mobil tem. tangketnya Mobilnya salosin. wes tangketnya umur hayang teh buka mobil tak jaga teh motor terkagok 15 oh baru gede dong atuh KLX sekalian tak eta terus ujang kete kan emas tadi teh Rencau gitu. rencau kanan batu mah mun geus nikah teh ning banget teh kerucalnya sama kita mah ulah Urang kenceran kenceran. alon geus muti bener Lain kanan aya anu hayangeun ka Priyanti teh tukang ojek teh ya. golo terus pura mana golo nih embung pura mana hayang ka eta hayang ka TNI Polri eta di CC-nya bae atuh tukang ojek Oh, bae atuh asa kabiayaan mah teh. Jang sangu nak meh aya jang sangu atuh. dahar teh mulena jeung teh bosen Dok lain mah. ai jaga mun kawin ka Polri mah daging restoran Pizza atau pizza. burgerna Roti. eta kita kan mun kawin teh skincarean wae nya Oh iya, ngejim. tapi Urang ngejim mah. ngejim langsing awak teh Ya isi hayang tiga nu kumaha. maya sok aya ciga nu kumaha Hayang ngebeunghar apa karama polisi, nu boga mobil, motor. Eta amin euy Hayang boga naon wae ieu aset tapi salingkuh. Aset gak kudu sukan anu kasep anu beunghar masak salingkuh samin keneh nu saayana. Ayana tidak. kumaha HP ayeuna mah panang ge nya Daek di salingkuhan oge. daek ngasok kudu duit teh harta keur di dieu Dicaraikeun daek keneh. bae tapi teh kudu harta gono gini panen pasangan Warisan. Atuh salatik mah kaduk, mending oge kabeh bawa. kuras lah kan kita mun si teh gawe kuras Kuras lah sinetron kuras. kuras Ada gitu yaho nya eta karmana. bae kan mama belakangan kuras lah hartana kabeh tak geus bangkrut tinggalkeun neang deui nu anyar jadi teh neang deui nu anyar si jeung eta neang deui nu leuwih beunghar si eta atuh kitu bae Kagok. aki mah Aki-aki lo bahar tanah, kamu PNS mah sabujang kene kumaha aki-aki mah. Tanah teh tuh. Tanah oke geus ieu. Can dicaraikeun. Tuh aki urang jomblo. di sekolah tawe ku atuh eta mah aki-aki teh geus tawe ku oke eta ge anu bujang ganteng Udah selesai barumpi wae, tinggal ieu teh jam teh geus waktuna salat. Jalan salaki mah kumaha engke, kumaha geus berena atuh. Nu penting mah hadiskian urangna nyaah jalemana. Terus teh aya anak sehat teu panyakitan kitu nya. Gitu. Hayu urang salat.